Punten. Mangga, nah mesenan Pak. Pemajikan jadi beteng. Milih beteng. Nges 3 kali ka cai ge. Alah, pemesen naon atuh bade obat naon Pak? Enterostop we. Sakumaha? Asa strip we Sastrip? paragieun da Oh. budak. Mohon atuh Pak kalantosan Pak. Ieu Ya. jadi beteng budak. Tah ieu Pak. Ya. Ya, Mohon. sabaraha ieu? Eta 8.000 Pak sakebet kitu mah wios. 8.000. Mohon 8.000. Teu aya nu alit atuh Pak artosna. Teu aya tuh nyeker mah ratusan ieu tara nyukeun duit leutik. Teu aya Aya Pak. nu ngamen di jalan ge tara bisa mere da tara nyakeun kencring. Teu aya Pak atuh artosna ari ageng kitu mah Pak. Ieu ge pamere ti budak. Heeh, teu aya. Laki-laki mah gawe geus teu Heeh. bisa. Nya Teh budak we. kumaha Gaduh boga budak teh saeutik kan 3. Oh gitu. Amun gaduh 10 mah atuh leuwih Wah, seueur. lumayan tuh. Tuh, ti unggal Lamun hiji teh mah tiap amplopnya, tuh tiap budak hiji amplop tuh. Nya. Ieu Ieu ti budak kabareureum gitu da. Kumaha atuh Pak teu aya angsulan abdi da ayeuna ngagentosan narutup. Nuju marudik iwa warung abdi nu teu mudik mah. nya kudu namanya diakeun receh atuh. Nya tadi keneh nu balanya ka dieu teh seueur. Heeh. Kumaha tuh mah dianyuk? Dianyuk. Nya. Aduh, Pak, dianyuk mah teu tiasa atuh paling nyimpen atuh KTP Bapak paling kitu mah. Kan nya KTP. Ku KTP. Kumaha lamun KTP di dia dipake nginjem eta? Kanan ka ojol. Nya. Moal atuh. Ka pinjol moal. Moal atuh, Pak, aman di dieu mah. Nya. Daripada ngikun KTP mending kana ngikun budak mun boga budak mah diparaban ku bapak. Moal Pak. Romanan. Tos we kieu atuh Pak lah. Pami kangge istri Bapak mah kangge teu damang tos we ku abdi dipasihan hiji we atuh lah. Tapi ridho. Nya ridho kangge Bapak mah sok tah. Pasihan hiji. Pasihan hiji we tah ku abdi. Tah, da Bapak atuh artosna kaditu biasa ieu mah. Hiji kieu. Etang-etangnya hiji kitu. Tapi ridho ieu. Nya ridho ikhlas wios. Cing doakeun atuh sing sehat pamajikan teh. Mohon ku abdi didoakeun saha namina pamajikan teh Bapak teh. Oh. Namina. Ngaranna mah Sedo Sumbang ge jadi beunghar. Oh gitu. Gara-gara Ai. Oh Ai, alhamdulillahnya sok abdi didoakeun bah. Teh Ai sing enga damang. Mudah-mudahan eta obat hiji jeung obat 10 ieu lebih manfaat eta ku abdi. Sarido we doakeun nya. Ridho. Da Do Sumbang teh beungharna teh ku Ai. Nya sugan we atuh ya Kang Mamat ku hiji obat eta nya. Kang Mamat. Nya hampura nya. Hampura dadek meuli itu dadek aya. Ya wios lah da atuh taya angsulan. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya wae.